Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamari tos bersihnya tuh bersihan jalan. Tayana orang ka pengkeren bumi, ka pengkeren bumi na bersihannya. Yap, tingalikeun, tuturkeun. Tayo kondisinya di pengkeren bumi di kampung maka waski ya ta. Aya terong sagalanya ta. Terong harudum. Mun di dieu mah terong harudum namina teh. Tuh, terong pepelakan atau pokona malah barala gitu. Terong aya daun sampu gampil ta. Daun sampu teh gampil tuh kantun nipit di payunan bumi teh. Ieu babalongan can didamelkeun tah babalonganan. Ya terong seueur terong aya tengek tah. Aya cau keur jantungan, cau kakarek jantung tuh karek kaluar buahna. Ya kondisina tuh caketeun aya sawah di pengkeureun bumi ya teh. Kondisi di pengkeureun bumi kandang hayam, eta kandang hayam. Ayeuna urang meresihan deui ngoret deui kos kamari tah. Sareng si ibu yuk di pengkeureun bumi teh kawas kieu suluh da masih di kampung maklum lah di perkampungan tuh di pengkeureun bumi teh hararejo tah jeung si ibu nu kamarinya mersihan di pengkeureun bumi di koredan ngararalenang bertaheun cenah tah keur ngoredan pokoknya namanya sok anu teh acan subscribe mangga bantu subscribe like oge pokoknya masa putar perkampungan akan ditampilkan. Nah, orang tinggal kapayun set tah itu jalan nu kamari tah sakitu we heulanya dinten ayeuna mah informasina yen nuju beberes tah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.